Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sata'ajana upami kadangu suara musik, soalna sim abdina nuju di bumi, ente nuju di pondok. Jadi hapunten pisan. Kurang lajengkeun bae karena hanca salajengna nyaeta ieu teh penerbit kitabna teh ayalah dina thumbnail. Terus halamanna ieu halaman 27. Jajaran ka sabaraha ieu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jajaran ke 9. Jajaran ke 9 ti handap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wassahihu sareng ari kaul anu sahih alladzi anu alaihi anu eta tetep itu alladzi jumhurul ashabi ari jumhur pirang-pirang ashabna Imam Syafi'i, annahu saestuna aklul lahmi layan kudu etan teu matak ngabatalkeun itu aklul lahmi al wudu'a kana wudu. Wajabu sareng parantos ngajawab itu jumhur ashab an hadza kana ieu tina ieu aklul lahmi bima kana perkara bima ku perkara rawa anu parantos ngariwayatkeun kana itu ma saha Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Saur Syekh Jabir, inna akhiral amroini saestuna anu pangakhirna tina dua parentah gitu. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu'i eta ninggalkeun wudu mimma tina perkara masat anu ngeunaan hukana itu ma naon annaru seuneu. Idza arafta di mana-mana apal anjeun hadza kana ieu hadza anu teh hadza kana ieu walladzi yankudu al wudu fal khariju maka ari anu kaluar minas sabilaini tina palawangan anu dua, wa huma sareng ari minas sabilaini al kubulu eta kubul wal duburu sareng dubur. Nakidun eta anu ngabatalkeun lil wudu'i kana wudu ainan jentulna kana bukti itu al khariju aurihan atawa angin mu'tadan anu biasa au nadiron atawa anu langka kadami seperti getih wal hosi jeung keusik najisal aini eta anu najis duanana najis jentulna kana bukti itu al khariju au tahiron atawa anu suci kaduri seperti bilatung. Wal aslu sareng ari asalna bidzalika dina itu al khariju qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala au jaa atawa datang naon ahadun salah seorang minkum ti aranjeun sadaya minal gob iti tina buang air besar wasa'ala sareng naroskeun saha Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala an hadis intina hadis pakola hadis ti an hadasin tina hadis Abu Hurairah pakola maka ngadauh Abu Hurairah nyarios Abu Hurairah pusaun eta melepus au durratun atawa ngabeledug Rawang riwayatkan hukana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa hadisun
sareng hadis Ali wa hadisun aliyin sareng hadis Ali radhiyallahu taala anhu kuntu bukti kaula rajulan eta lalaki madzaan anu loba bijil pastahya itu tuluy izin kaula an as'ala kana yen naroskeun kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kane benatihi karena tempatna ti putri istina Rasul atuh pa amartu maka marentah miwarang kaula al Miqdad ka Miqdad bin Aswad al Kindi orang Kindi pasa'ala maka naroskeun Miqdad lahu ka Rasul Rasul pakola maka ngadawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam yagsilu ngumbah Rasul zakaro kana zakarna Rasul wa yatawaddau sareng wudu Rasul rawa ngariwayatkeun hukana hadis Asy-Syaikhani Imam Syaikhani wa yustasna sareng dikecualikeun mimma tina perkara horoja anu kaluar itu ma minas sabilaini tina palawan dua naon almaniyu lain kitu wa yustasna sareng dikeluarkeun mimma tina perkara horoja anu kaluar itu ma minas sabilaini tina palawan dua naon almaniyu cai mani alal madzhabi Rafi'i natapan mazhab dina Imam Rafi'i wa Raudhati sareng Imam Raudhah wa wujiha jeung dijieun alasan naon bi annama kana saestuna perkara aujaba anu ngawajibkeun itu mah a'zamul amraini kana anu panggedena dua perkara bihususihi kalawan khususna a'zamu fala yujibu makan teu wajib aduanahuma kana anu panghandapna tina al amroini bi umumiha kalawan umumna itu aduanuhuma kazina seperti zina muson kazinal musoni seperti zina muson lama aujaba samangsa ngawajibkeun azamul haddaini kana anu panggedena dua had hukuman wa sareng ari itu azamu arrujmu eta diranjam likaunihi karena buktina itu amro ini zinan musonin eta zina muson la yujibun ta'an teu ngawajibkeun zina muson aduanahuma kana anu panghandapna itu haddaini wa sareng ari itu haddaini al juludu eta dijilid wa tagribu jeung di naon tagrib deh jeung dibuang likaunihi karena buktina itu zinal muson zina eta zina wakila jeung dicaritakeun naon anna huruja saestuna kana saestuna kaluarna mani berarti inna hurujal maniyyi saestuna kaluarna cai mani yan kudu eta ngabatalkeun itu hurujal mani al wudu akana wudu aidan barina deui wa yujibu sareng ngawajibkeun itu huruj al gusla kana adus kama seperti perkara
atlaqo anu parantos ngamutlakeun hukana itu mah saha asyaihun syekh wakadza jeung eta nya kitu deui kila labzu tanbih ari lapan labzu tanbih ari lapan tanbih wabihi jeung kana kil qala nyarios saha al-qodi imam saha al-qodi Abu Thayyib tegasna Abu Thayyib wa Abu Muhammad jeung Abu Muhammad al-Juwaini wa jama'atun jeung sagolongan minhum ti para ulama al-imamu tegasna imam wal Ghazaliyu sareng Imam Ghazali wasoroha sareng parantos ngajelaskeun bihi kana itu kil saha Ibnu Syuraih bi annahu kana saestuna huru jalmani yan kudu eta ngabatalkeun itu huru jalmani wa itlaqu Syafi'i sareng ari ngamutlakna Imam Syafi'i yak tadi eta ngudukeun Imam Syafi'i kana wudu fa innahu da saestuna Imam Syafi'i qala eta nyarios Imam Syafi'i dalat nuduhkeun naon as-sunnatus sunnat ala wudu'i kana wudu minal madzi tina cai madzi wal bauli jeung cai kiih warihi jeung hitut wa kullu ma sanana sakur-sakur perkara kharaja eta anu kaluar itu mah min wahidin tina salah sahiji minal farji tina farji wasihin teh kokotor tina kokotor papihi maka eta tetep tina itu washin al wudu'u ari wudu qala parantos nyarios saha Ibnu Atiyah fi tafsirihi dina tafsirna Ibnu Atiyah al ijma'u ari ijma'na ala annal maniyya kana saestuna cai mani nakidun eta anu ngabatalkeun wudu'i kana wudu wa masareng ari perkara istadala anu nyieun dalil bi kana itu mah saha Imam Rafi'i min anna syai'a tina saestuna perkara idza aujaba eta di mana-mana ngawajibkeun itu syai' azamul amroini kana anu pang gedena dua perkara ila akhirih nepi ka akhirna itu kaul nakidun eta nakodo maka ngabatalkeun hukana itu wudu saha al-Mawardi Imam Mawardi bil haidi sabab haid waqala sareng parantos ngadawuh Imam Mawardi annahu kana saestuna haid yan kudu eta ngabatalkeun itu haid wudu kana wudu bil ittifaqi kalawan ittifaq wa wafaqo sareng ngakuran saha Ibnu Rib'ah Syekh Ibnu Rib'ah ala annahu kana saestuna haid yan kudu eta ngabatalkeun itu haid al wudu kana wudu wallahu a'lam bissawab. Qultu nyarios kaula wa ra'aitu sareng ningali kaula bi hotil jari bardi kana seratan atau tulisan jari bardi annal haido kana saestuna haid fi naqdihi dina ngabatalkeunana itu haid lil wudu'i kana wudu khilafun eta ikhtilaf wa azza sareng nyubangsakeun Syekh Jari Bardi illa ba'dil arokiyin kana sapalihna para ulama wa kullu sareng ari cariosan arokiyin ma kharaja minas sabilaini ihtaraza eta ngaluarkeun itu mumatis bihi kana itu ma amatina perkara idza kharaja di mana-mana keluar itu ma min ghairi himatina saliyati sabilaini kalfas di seperti fasad wal hijamati jeung kalpas di seperti fasad wal hijamati jeung srot wal qai'i jeung utah
wa nahwi dzalika jeung sabangsaningna fa innahu tasaestuna itu dzalik layan kudu etan tengah batalkeun dzalik al wudu akana wudu li'annahu lantaran saestuna li'annahu sallallahu alaihi wasallam lantaran saestuna dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama eta diserot Rasul wasalla jeung salat Rasul walam yatawaddo jeung teu wudu Rasul walam yazid jeung teu nambahan Rasul ala ghusli mahajimihi kana ngumbah tempat diserotna Rasul sallallahu alaihi wasallam wali annan naqada jeung lantaran saestuna ngabatalkeun bimislima kana pantarna perkara warodat anu datang bihi mawa naon as-sunnatu sunat ghairu maqulil makna eta henteu dipikir-pikir maknana palayasihu maka henteu sah naon al-qiyasu ngiaskeun alaihi kana itu emak wali annal huruja jeung lantaran saestuna kaluarna minas sabilaini tina palawangan dua lahu eta tetep kana itu huruj hususiyatun ari katangtuan la tujadu anu moal kapanggih itu hususiyah pi ghairihi madina lianti sabilaini wallahu a'lam bisawab cukupkeun heula sakieu mugia kahartos oge mugia manfaat Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.